Parah bau geningan cadukten sorangan ke omong batur. Cakan sorangan. Tapi ada gitu. Lu ngapa di yo? Ada pocong. Guna ini butuhan. Lumayan. Awet bauna. Aduh. Alhamdulillah ngemprong aya mah. Pang susah-susahna lamun nyabaan mah komo. Eta hayang modal nyeri beuteung nih. Tah ieu geus ngemprong lah. Mana wae omeh mah pake panggih. WC haram. Ayeuna kudu bisa lah. Pokona mah lancar. Ngemprong asal lega geus kala luar. Duh. Di motor, kenapa ya nggak mau hidup ini? Susah amat ngajak. Senang-senang itu malah mati lagi. Mana bawaan pusing nggak motornya? Bawa ke bengkel kali ya? Padahal kemarin hidup lu motornya. Mau diajak senang-senang kagak mau. Wah si bos Eka mana ya kia? Biasa terus lah malam mingguan gua sama cewek nih. Tapi motornya nggak bawa, nggak mau diajak senang, bener-bener mogok lagi. Apanya tahu lah. Tapi motornya kagak hidup bos. Wah, Pusing lah. atuh bengkel dulu lah. Ini mau rencana mau dibawa ke bengkel apa mau nyari orang yang bisa ngebetulin? Ya kalau begitu saya mau pamit ya. Aya darus tuh. Wah. Biasa kok lagi digawean. Alah. Tenang terus. Aduh aya pagawean terus. Pura-pura gini betung itu aduh. Wah, aduh, alah, kuatan kieu karasana ari nyari botong. Alah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kunaon kau Dian nu tinggal dagapan beuteung kunaon? Nyari botong. Nyeri beuteung. Tadi ngising we terus modal sakapo ngising deui. Atuh nyeri beuteung mah tuna beuteungna di imah. Ada ngomong sok ka mana-mani wae. Aya naon? Cik lah tulungan heula yeuh. Kunaon po Bari dia? aya pi obrolkeun ya teh. Aduh, bener naon po dia? Bener sok hanyat ka dieu tadi tah. Penting. Tah penting. Aduh, Tah. Aduh. Tah bari hanyat ka dieu ukura. Aduh, kudu naik di luhur nya. Nen celek. Pang mencetkeun tulang tonggong biasana mah cenah lamun nyeri beuteung teh sok pang mencetkeun tulang tonggong gitu batur. Aduh, Jeung kieu teh aya kamelang ka darus terus. kemlang naon? Heh. Kemlang naon? Aya kamelang dari jeung sobat mah urang teh nya kudu aya kamelang pada aya we ya mah bikeunana. Aduh, bersyukur atuh pahageur geuning. Heeh. Naon? Lain teu heula teh urang teh tunaan di ditu bisa urang teh kaburu ka ditu deui. Heeh, aya darus mah sok liar kapannya sok ka mana-meni. Nah, aya tutunaan asanana mah lamun teu salah mah wadahna teh keresek. Keresek hideung. Nya. Nah, Udin, harta karun lain. Eta teh meunang saya capek ngaluarkeun na harita teh. Oh, Adinya teh nya. Kitu. Da urang teh kumaha terus teu boga debikeun eta nu aya nya. Wayah we sakitu oge nya. Tarima ku abi teh. Ngan ulah dilila. Alhamdulillah. Bisi kaburu aya nu mangi. Tah, aya nu marus geus rada ngemplong da Ngemplong ya, ngemplong ya. Heeh, terus bisi kaburu ku batu. Jig-jig geura teh angka ditunya. Aya ka tuh. Penting suku batu lebarnya. Karunya atuh da harus katulan batur mah di ditu. Aduh, Di mana we milik mahnya? di mana we milik mah keun da imah milik darus. Milik abinya. Oh, Jaka batur. biar sabar sok subur. Kade pojoknya ulah bebe jaka batur. Umat itu.
aing teh duda ya teh. Duda mah aing teh bak mas. Wah aing payu kondo demplon lagi. Wah, hutang bisa punah. Hutang bisa punah. Dah rengeunah. Badak segar ka urang teh euy. Itenya anda upin mikir urang ya. Aduh. Gede teh euy. Pasti gede lah mas yang berkenal lebih dari 2 on ya. Wah. Aing kabayangkeun ya aing. Aing jadi duda yang segila. Jadi duda teh segila ya urang teh. Dah pasti atuh dah. Berponyo urang kawin dia teh. Aduh, boga duit mah awa gedaekeun. Gua deh. Untung Bos, mau kemana? Sial. Sombong. Rada sulit pemilikeun mah. Pemilikeun barada sulit. Iya kedua. Oh iya euy. Benar ka udin teh. Aduh, bagir gue babaturan teh ya. Benar ieu duh. Ya. Ieu teh harta karun teh ieu ngaranna teh ieu. Aduh, dibabalokan duh. Aduh. Ai benar euy, bager ka udin ka urang ieu. Ingatkeun aya milik mah dituduhkeun. Aduh. Tapi mah euy. Asa emas ieu mah aya beye-beye. Meureun Mas Baloka pasti aya beye-beyan. Aduh, dimilikeun teh. Aduh, hebat euy. Ieu bocah duk. Ih, belaku apa? Aduh. Ieu mah caduk di emas. Ya, saya penasaran ini. Aing bisa milik ngarupakeun ieu. Aduh. Aduh. Gerik ieu mah bahagia. Tai bang. Kapuyang ka sira euy. Bau jengkol.